muter unggal beres macekeun kieu ye. Macekeun pertama nah getihan wae sih mah nya. adat-adatannya ya. Ada cicing. Ada kontenun lagi. Heeh anjing. Hanger kamu na tara daek ngonten aing mah. Gak bisa. Ini sih aku ngomong kandau sih ayeuna mah. Oh, itu udah Gus. Hampir jadi. Mungkin can jadi pisan ya mah awakna. Gus, jadi 2 tahun lah. Belum untuk 2 tahun. Kan seberapa tahun ya Bros? Dogi? Akhir bulan 2 tahun. Akhir bulan ira. Dibawa ke sini teh kan waktu umur 1,5 bulan, bulan Januari. Tahun depan 2 tahun. Ini akhir bulan Desember akhir bulan. Karena 2 tahun. Gila keneh. Jadi 1,5 tahun. Heeh. Kayaknya dipacekeun leung teu rawel anjing biasa nama goblok. Itu ada cicing. Si aku cekelan ceulina anjing eta luasan. Tuh daek kejedog dong gitu. Tapi nggak mau tuh dah karena ingin nggak mau diam terus itu ningali jaluna beungeutna kan sok diharapan banget sih. Gede pisannya sirahna. Da eta mah pitbull unstop atuh si Agus si Miko. Unstop teh non American Staffordshire. Si suka ini beger deui. Mana mah beger disambarkeun ku jalo teh kan. Kadon rawel bieu ge mentan buntutna kagegel sia tah. Oke mah nungguan kamu full 2 jam sekali, 4 jam sekali. Anjing. Dia utah heula nya loba teh nginum anjing. Udah geus beres obat cacing aman. Tidak, ini morodol gini itu kunaon? Udah dogi mah kitu ai kamu. Bukan ini ada kayak debu putih. Kan be urut naik jaluna tuh. Udah bete geus geulis, geus mandi. Udah muter, geus bukan motor. Baru lulus deui ah nya. Orang gedekeun anak maneh ayeuna mah. Digedekeun so aslina aku mah ngagedekeun anjing. Ku aing gedekeun hiji jalu wae mah. Kemari makan duit atuh pi duit. Duit kemarin mah. Nya. Mana si Kipling ada kabar? Teuing teu jadi mah dan. Kunaon labu ke si Cio labu. Awas bisi pegat teterekelan di aduh si ieu.